So guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Dan, kemana Dan? Gua orang tengah aja mang rek ka imah aya perlu. Mang aya naon ka imah uing mang? Uing mah puguh aya perlu ka imah amang teh rek nagih nu kamari nu diinjem. Puguh uing ge rek ka imah teh rek nagih duit 100 teh ya. Nawet tibalik mah rek ge uing mang nagih ka amang nu duit 100 teh ya. Pan teh heula teh uing teh nginjem duit teh 200. Karek mere 100, berarti boga hutang 100 ka uing. Kala itu saha nu salah uing nu nginjemkeun tapi uing jadi nu boga hutang. Nah, heueuh, panaturanna kayak kitu. Panurna teh nginjem teh 200, karek dibere 100. Kadiekeun 100 deui. Kumaha itu jadi urang nu lieur, jadi urang anu bobol. Kumaha atuh? Oh iya lah. Lieur aing lah. Dah. Nya heueuh atuh. Kita geus aya nama bener da kamari teh ngingeum urang teh 200 bare 100 ayeuna karena eta kata teh nyokot 100 deui. Ayeuna mah bener. Aduh. Aduh, assalamualaikum. Salam. Neng, di bapak kemana neng? Bawa ya di bumi. Oh, wartos kan neng, aya om gitu. Pak, ya si Om. Ya si Om. Weh, Dan, mah. ini aya ka dieu. Oh, Naon teh? biasa itu. Ya, cari-cari tuh ya. Tamu gini. Aya naon Dan? Sore-sore ka dieu. Mang, abdi teh puguh karaya pangabutuh ieu teh. Nanyakeun duit nu kamari nu 200 teh geuning. Kumaha aya teh? Enggak dileut. Iya, neng atur nuhun ya. Nya sudah cai-cai dan yang kain naon. Cai we. Nuhun wios mah, kene nuhun lah sagege. Kumaha mang ieu? Uing keur butuh pisan euy. Aduh, ya parangan keur kosong uing teh. Tapi ke heula aya boga gaweaneun disuwa uang telepon heula. Ya. Punten HP di dinya ya, dia ke rencana. Uang telepon si Uwa. Sugane atuh. Bapak. Esok atuh, mang telepon heula. Uing di daguan ayeuna. Duh, aya telepon deui teh. No, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Wak, ke di mana eta? Lain, Wak. Kita winter keur butuh. Heeh. Lain butuh duit, kita kan boga heula gaweaneun di Wak teh, sugan kitu Wak. Oh, heuh. Butuh pisan ayeuna teh, lamun bisa mah kitu anterkeun ka dieu. Heeh. Beuteung ke urang kurang-koreh heula duitna. Heeh. Kita kan butuh pisan bener teh. Wayahna we panganterkeun ka dieu. Gitu. Adieu we atuh di dinyana.
Sakina ka dieu. Da teu bisa eta mah ka nanda kadinya mah wayahna we ieu da keur ngadilagoan deui teh. Oh, mah bisanya heueuh atuh na kadinya. Oke urang tempuh lah di duit na gede lah. Ya euy teh. Gitu saling kudu pemajikan gitu. Jadi naik mau satu. Da butuheun ke nu ka ke ieu. Naon atuh ditanya sa gitu. Aya lah duit 200 mah. Aya. Kadinya, wah kadinya kieu. Oh, gitu atuh syukur atuh eta mah. Anterkeun ka dieu lah. Ya, siap. Yuk. Bari ulin ka dieu wa, bari ulin. Nya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah geuning dan geuning aya bocoran ti si Uwa bieu teh. Sugane atuh meunang lah nya. Mudah-mudahan da rek ka dieu nya ayeuna gitu. Bang mudah-mudahan we atuh bener. Uing keur butuh pisan eta duh. Hampura ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Geningan mah kaya saya mah segala. Bukannya teh Pak doh. Emang Kumaha. Geningan dan. Mohon wah ente. Mohon. Penyate saha bieu mah. Oh, ki aya naon atuh? Mana teh? tadi Wah anu di nelpon tadi teh ya, ceritaan tadi nelpon. Tuh eta gitu. Butuh. Baiklah gawean mah gitu. Nah, ini surat butuh duit 200 mah aya menang korek. Karena duit duit 700 mah dah. Eta virtual nantiangan dulu lah jeung uang. Itu kebetulan lah 200 Pak. Eta ada bisi seperti mahal orang teh. 200 we itu bisa. Alhamdulillah Tuh 200. Aya milik meureun teh maraneh meureunna. Wah ieu ditampi heula ya Wah ya kitu. Dan saya ininya miliknya tak itu hutang. Tak dibayar hutang teh. Gua hutang mana 200, saya ini mah dibayar. Nuhun Mang Inya, duh ditampik kuing ya. Alhamdulillah geuning aya milikna. Dan pada ente teh boga persangkutan jeung uwa teh. Heeh. Mana sok ka dieu kana? Heeh, buat duit. Oh, uing teh aduh. Bilang bulan-bulan janji we ah. Aduh, alhamdulillah itu menang duit ieu mah. Dasar rezeki duit teh balik deui ka dieu ah. Dasar atuh. Maksudnya kana pesak gitu.